Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Hana Kasum, di dieu abdi janten narasumber. Tepangkeun nami abdi Fenana Melia, di dieu abdi janten pewawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu tiasa nyuhutkeun waktosna sakedap. Mangga bade aya naon Neng? Ieu Ibu bade ngawawancara kanggo tugas pangajaran bahasa Sunda. Oh, muhun mangga. Hatur nuhun Bu atas mayobikeun waktosna. Muhun sawios. Bade wawancara ngeunaan naon? Manawi teh tentang profesi nu ditekunan ku Ibu. Oh, mangga pisan. Pertarasan kahiji, ari Ibu teh profesina janten naon? Ibu teh profesi janten guru sareng ngisi acara di kajian-kajian DKM sakola. Naon motivasi ti Ibu pikeun ngeusi kajian-kajian salaku motivator di sekolahan? Salaresna mah ieu teh parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kanggo tema kajian ti Ibu biasana condong ke arah mana? Salaresna mah campur agamana aya tapi condongna mah ka manajemen sareng administrasi. Salian ngajar di sekolah, Ibu masihan materi di kajian-kajian di sekolah mana wae? Hampir di sadayana sekolah di Kota Bandung pernah ku Ibu. Ibu masihan kajian ke para pelajar SMA hungkul? Leres di tingkat SMA, kanggo murang kali SD SMP mah teu. Aya pesan ti Ibu kanggo para pelajar sadaya? Pesan ti Ibu kangge pelajar sadayana nyata kedah rajin diajar sareng ulah hilap dibarengan ku ibadah taat serta agama. Hatur nuhun Bu, cekap sakitu wae wawancara singkat ti abdi. Muhun sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.